dahar nyacan ngopi nya hayang kopi aing teh gisu tur aku kudu kaleuweung aing nyangan kadahareun aing memanggih sente ge digelong ku aing lah nuson teh koneng hari kitu main dek kaleuweung lah nyangan sente koneng lamun aya koen dek dihabeuk karena beuteung aing pang hade ieu beuteung. Mana budak sente koneng? Aing karsel amatnya. Dikriusut aing ngajedog we di dieu. Lah aing mending ulin ka leuweung. Perubahanan di ditu be. Ulin aing ka leuweung lah. Aisya keur naon tangkurak? Kadeuleun aku bacot da keur naon aing keur ngarabut sente koneng aing nya. Tangkurak biasa ya ngomongna. Meunikarang kitu. Atuh sih kumaha aing dia hirup-hirup aing deukeun ngatur-ngatur hirup aing dia. Aing keur lapar aing mah. Mun oga diatur-atur kumaha dia ngoborkeunna. Oh geus ge, aing hampura kuari mah tadi hampura aing nya. Urang hampuraan bae geus. Aduh. Pakai cepet nih. Urang keur kieu mah urang ngajailan anu di kobong bae anu keur hees. Urang jalan si Abo beta. Mun keur hees eta di kobong. Atuh siap. Aduh, ang sayu ge. Urang ka itu ka kobong. Hayu. Sep, pan urang dek ngajailan. Urang ulah ganeng-ganeng. Oh, siap. Ayo ge. Orang sangai mah. Si mah susuna kos parawan. Iya ge. Eta teh kitina alit manehna mah. Lain aing mah. Si mah susuna kos parawan. Pas tadi mandi dohor. Muni gede tadi. Mana coba? Nah.